Wilujeng Wengi sadaya dina ieu kesempatan simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan kedisiplinan murid di sakola. Murid SMA Negeri Jatinangor sabab seueur keluhan para guru siswa nu sok kaluar kelas di jam pelajaran. Seueur keluhan para guru murid nu sok ngaroko di WC jeung sok ngabalaan WC ku botol-botol minuman. Dina dinten Rabu tanggal 25 Januari 2023. Guru-guru sepakat jam istirahat kahiji pager sekolah moal dibuka keur ngurangan murid nu sok keluyuran pas waktu jam istirahat. Pengecualian nu deuk izin atawa gering bae izinan asalkeun ulah ngabohong. Peraturan ngadisiplinkeun murid ieu keur ningkatkeun disiplina murid. Diharapkeun murid bisa taat kana aturan sakola. Ngeunaan ngadisiplinkeun murid, guru-guru miharep aya perubahan dina para murid bisa ngarubah SMA negeri ieu jadi taat kana aturan sakola. Tah sakitu wae warta anu tiasa piatur dina dinten ieu. Wilujeng patepang deui dina warta sanesna. Mugi sakitu wae warta di simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.